أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ittaqullah sisarayun maneka Allah dengan cara meninggalkan berbagai permaksiatan anak. Wari kurang lamun ditaliti permaksiatan di Indonesia, masya Allah. Di kalangan masyarakat hari permaksiatan teh nu ngaran mabok jeung zina teh geus ambalayan, naudzubillah min. Anu ngaran judi ku ari mah geus lain judi nu biasa, jelema reuneuh pake judi. Reuneuh tuh sia nya tuh si itu tuh. Ayo taruhan sia 1 juta, lalaki teh awe ulah nanyakeun kana USG na. Ayo sia. Jelema reuneuh pake judi goblok. Geus lain main bola bae kuari judi teh. Nu reuneuh. Ambalaya eta kan berarti kan kieu permasalahanna. Berarti kan ieu jiwa judi teh geus mengakar di urang. Jiwa judi teh geus main bola, geus berbagai-bagai olahraga pake judi. Kemudian atuh kuari mah urusan proyek-proyek pake judi. Kuari urusan reuneuh bage pake judi, berarti kan ieu teh ideologi judi teh kan geus tinggi di urang. Segala rupa geus pake judi. Baheula mapan main gapleh bae ge teu duitan nya mah ngan tulisan doang. Kabelah dieuna nyana keneh aju duitan. Main koprok segala rupa, eta kan sakadar sakitu. Kuari makan kasino, indro. Atuh teh judi teh datang ka dinya kuari. Allah karim. Geus di luar sepengetahuan urang kuari judi leuwih dahsyat kuari judi ayeuna. Dahsyat. Muamalah geus teu jelas ayeuna. Muamalah teh geus teu jelas, make online da kumaha atuh. Jelema teu boga duit tetapi bisa ngadagangkeun nu batur. Ieu barang teh barang nu batur di onlinekeun ku manehanana, hargana sabaraha duit teh 100.000 dijual lah ku manehanana 150 atau 200.000. Nyanana ngajualkeun nu batur. Bari teu konfirmasi heula nyana, terus bae mempromosikeun aya nu meuli karak meuli ka dinya make duit kiriman ti ditu. Emang muamalah bener kos gitu? Emang muamalah bener teh kos gitu teh? Ayo coba. Teu boga modal teu naon. Tah ieu. Maksiat ka Allah teh berbagai kalangan. Ustad deui nu kituna kuari teh. Nu boga cara kos kitu teh ustad. Allah karim. Pan ai dagang mah kudu ngadagangkeun nu urang teh barangna nu urang dagangkeun, harga urang nu boga. Ieu mah kan lain barang nu batur sorot, barang nu batur sorot. Ayo langsung online keun aya nu nawar harga sekian kirim karak nya balanja make duit kiriman ti batur calo atuh mangaranna kos online ieu geus di luar kiai karari itu kuari Fathul Muin mah dibaca ku jana takrib da dibaca tapi praktekna masyaallah kan deuk kumaha nasihat urusan politik begitu jelas geus teu make Al-Qur'anul Karim kajian geus demokrasi ge asal bener bae. Maksiat kan berarti kan kajian asal lu bener bae demokrasina. Kuari ekonomi. Nah, seperti itu muamalahna. Gade. Ai gade mangan sakadar jadi kekuatan hungkul, minjem duit supaya percaya tah motor gadeanana teu meunang dipake kudu ngagade. Ieu bapak ngejujur bae dipake bae kan riba. Kumaha coba ayo? Eta teh terus muamalah nu kos kitu. Kudu teh makan ya gade teh eta teh kekuatan hungkul minjem duit berit minjem 10 juta tah borna motor datang ka iraya 3 bulan aya waktu datang ka 3 bulan teu bisa mayar motor lah jadi jaminan jual setelah dijual sabaraha duit tah hargana 12 juta pulangkeun nu 2 juta copot nu 10 juta ternyata 8 juta masih boga hutang 2 juta ngomong mah ngaji ngeunaan prakteknya waduh mengkonon ge rese ya Allah ieu muamalah Ini kumaha coba ieu tarki masih ittaqullah mal kebal urang hirup di alam dunia.
Moal kebal orang hirup di alam dunia, isuk bakal kabeh asup ka barzakh, bakal ditanya segala rupa politikna, ekonomina, budayana, muamalah kabeh bakal ditanya. Siap tanggung jawab. Naon nu dilakukeun ku urang kudu dipertanggungjawab. Teu sieun kitu. Ittaqullah, sing sieun gaul. Samaruka urang hirup tarik di dunia hungkul ongkang-ongkang jadi pejabat ku kumaha ngeuneuhan anak atuh mangga nyangakeun sakedeung deui umur sia sabaraha taun si hirup di alam dunia. Mungkin 5, mungkin 10, mungkin 20 tahun kerasa engke di jero kuburan. Ieu urang nu berekonomi kuari. Ayo lamun menjalahi aturan-aturanana, ya Allah ya Rabb. Makanya geus dijelaskeun kapan ku Gusti Allah melalui Kangjeng Rasul, dijabarkeun ku para mazahib terutama mazhabul arba'ah. Urang kuari geus ngadenge urayan-urayan ti para ulama. Aju kurang teu dipake, berarti kan urang ieu nang tangan Allah. Gerapa awas ya di jero kubur. Ittaqullah, sing sieun maneh ka Allah. Dengan cara bitarki ma'asyi, tinggalkan maksiat, moal kebal hirup di dunia. Moal kebal. Warieu gejolak corona teu jelas. Saha ieu teh pamimpinna? Nyaho saperti ulama moal kebijakan. Urusan tentang perkoronaan khususnya di Indonesia kumaha sampai terkuras kabeh. Masalah sama urusan natali jeung politik dunia kuari Amerika. Wah tersungkur anu luar biasa termasuk Cina. Ngan maksudna kieu urusan tersungkur Cina, Amerika, Inggris, Belanda, Eropa pada umumna jeung Amerika sabodo lah eta mah urusan maranehanana, tetapi tetep bae urang masing hade ittaqullah. Sing sieun ka Allah, moal kebal ya urang hirup di dunia. Moal kebal itu teh urusan ukus karar itu teh kapan pada ditanya. Dokter bakal ditanya kelakuan kedokteran tentang ilmu kedokter bidan gitu kayaknya. Geus pugual ekonom. Atuh bakal ditanya. Kiai ge bakal katanya. Nyebarkeun agamana. Ya Allah ya Rabb. Ittaqullah. Sing sieun maneh ka Allah dengan cara ninggalkeun berbagai permaksiatan. Hiji. Intina negakeun agama Allah ulah mundur bareng jeung Kangjeng Nabi baheula terus sampai ka ayeuna. Saha anu negakeun agama dengan motif anu berbeda-beda. Dukung ulah haji urang ngaribedan diteuneun dihareup. Ribet diteuneun di tukang najong. Ya kan teu beres ieu. Kos Quran buruk dibaca teu kabaca dicekal kudu boga wudu bae dibeuleum bani mah Quran. Iya modelna aduh geus ribet jasa asal geus kitu geus ribet. Masyaallah ribet mah lain naon ka masjid mah sering jasa tapi duit kotak eueuh bae. Masyaallah sugan teh salat duha horenganan. Wa kunu ma'as-shadiqin jeung araya-arayan kabeh teh kudu babarengan jeung para shadiqin jeung nu balalanar kabeh dina iman jeung perjanjianna bi antal zamusyidugo nu mantak ditafsiran shadiqin teh nu mana baheula makan jelas lain Kangjeng Nabi teh Sidina Abu Bakar. Berarti wa kunu ma'a Abi Bakrin baheula makan jelas Umar wa kunu ma'a Umar baheula makan jelas shadiqin teh Utsman atuh wa kunu ma'a Utsman baheula jelas setelah Utsman teh Ali atuh wa kunu ma'a Ali kabeladeuna para tabi'in atuh wa kunu ma'a tabi'in jelas atma tabi'in masih kana shadiqin wa kunu ma'a tabi'in nusodikin nate kelas atbai tabiin kuari tahun 2020 naik 2021 neangan sodikin coba ayo teangan sodikin mana ayah cina di Cikupa Haji Sodikin
urang teh dititah kuari wa kunu masadikin umumna kuari teh jang urang sing araya marane kabeh kudu babarengan jeung jelema anu balalener kabeh bener teh dina tilu perkara niatna ucapna jeung pagaweanana neangan kuari jelema nu niat ucap jeung pagaweanana bener sehingga predikatna shodikin mun aya barengan teangan kuari di mana di Belaraja aya di Cisoka SPT Sepatan SPT disingkat ku aing di Bahuk terus ke Tangerang nyebrang atuh ka Bandung nyebrang atuh ka Garut nyebrang atuh ka ditu ka Ciamis nyebrang Jawa Tengah nyebrang Jawa Timur neangan shodikin nu niat jeung ucap pagaweanana teh pas perintah Allah barengan mun aya ayalah hiji dua mah niatna lillah ucapanana ulah bohong pagaweana ulah hasud lempeng ka Allah barengan urang moal cangcaya ngabarengan nu kitu moal cangcaya sabalikna shodikin berarti kadibin jeung hasidin urang makan gok ieu kadibin gok itu kadibin gok ieu hasidin gok itu hasidin hese urang boga partner di politik anu shodikin hayang babarengan ngajungjungkeun ulah nagara heulananan ieu bae heulananan sadesa atawa sakecamatan atawa sakabupaten neangan batur urang shodikin jang demi utuhna jeung luhurna majuna kabupaten teangan batur urang nu shodikin tek celi anjing celi aing mah ulangan dua celi anjing teangan jelema anu bisa dipake babarengan di politik jaga jungjungkeun sakabupaten ulah sanagara nu pangkat shodikin DPR teangan ku sia DPR anu shodikin niat ucap jeung pagaweanana bener-bener lillah teangan maneh jang bener-bener ngarancang daerah ulah wakaf pusat heula daerah bae heulananan DPRD teh singkatan tina tah aing mah lurus bae dewan sia goblok teagan anu niat ucap jeung pagaweana shodikin baturan mun aya baturan kunu ma shodikin partner dagang ieu urang teh ieu kuari Pak Belit dedengnya waduh cenah kiai 3 miliar abdi beak tadi nama aja bagus cenah kabelah dieuna abdi beak cenah 10 miliar jeung si eta teh tadi nama aja bagus ka dieuna bebeakan abdi kabelah dituna ieu nu kuari nu laporan ka kula bae nu triliunan moal dibejakeun ieu ngaranna bangsa Indonesia warga Indonesia anu triliunan nu hayang kembali deui sabaraha urang ye minta doana ke cenah kiai lamun hasil dibere teu hayang aing adoakeun moal aing indek mere mah mere bae teu kudu kikituan atuh aya aing kudu digawe heula embung aing itu sia triliunan ongko indek mere kudu digawe heula aing bong aing dahareun ambalayah di imah aing bila perlu cokotan ku sia teh dahareun aing dibalikeun ku aing sia sabaraha aya 4 jelema nu jelema di Indonesia duitna triliunan mebas di si A mebas di si B mebas di anu triliunan Masya Allah kunaon eta karena meureun teu jujur lain shodikin geus puguh proyek neangan coba nu jujur kiai nu jujur kiai wah sajasa tatitipan duit sholawat bae kuat mandeg aduh segetem meureun nya aduh ulah tangga atuh sia kanyahoan ke dia ngadu jujur teh Masya Allah
geus eta mah jauh teuing politik ekonomi ditu di kalangan ustad jeung kiai anu jujur teh hese aya namangan hese suami istri ge hese luar biasa salaki nenden duit di mana bae kanyahoan lumantak hebat predikatna kalau kita punya istri harus yang bisa cari uang hebat eta jadi enak sama kita ternyata horenganan hebat majikan teh bisa cari uang suami diteden di mana bae kanyahoan tah iya Gusti Allah barang disedak-sedak ka pamajikan atuh salakina ieu teh jujur sarua bae hese kana mere duit ya kami ge cenah lamun dibere duit na babari mah moal kudu maling lantaran salakina hese jasa dipete sakali teh mere dua kali teh mere ya otomatis dibobol saruana berarti kan di mana ya kejujuran teh di mana mantak naon atuh nembrak-nembrakeun teh neng ya hasil dagang teh menang sakieu ieu ditenden bae di dieu nya aya kebutuhan urang pancekolot ge dunia mah talang raga nya neng nya geus ieu mah urang di dieu bae urang simpen tiis kan kana hate atuh ieu mah lain ban dibikeun ka pamajikanna meunang mah 1 juta dibikeun ngan 200 pan pamajikan ge ngitung nya ada ge boga kalkulator kan oh, aju dibere ku salakina sekali saanu aju kok minta deui bae kan salaki ge ngitu kamari kan dibere 1 juta kamari dibere 1 juta kamari kok ieu geus minta deui bae ye ieu mah penjahat ieu mah tuh bener kan teangan sodikin di imah tangga sodikin teangan di imah tangga sodikin tuh sia dititawa kunu masodikin sing aya anjeun bareng jeung sodikin lain si sodikin ngarana balaya tah mah di imah sodikin mah pugu si eta pangacona malah mah sodikin ese urang tertarik hayang bareng jeung sodikin neangan sodikin nu mana masyaallah kan kos kumaha kiai anu sadikin teh ye kos Tuan Syabul Qadir Jailani contohi baheula inget kadinya bae mah ketika manehanana berangkat ti negara Jailan ka Baghdad dipilukeun ka kopilah dagang indungna nenden duit dina kantong belah jerona handapeun kelek di dinya teh 80 dirham dijahit di dinya hiji letek ulah bohongnya anjeunnya ka anakna deuk kumaha ge kade amanat mah geus ulah ngabohong titik sakitu salamet maneh jeung bakal jadi jelema luhur mangga mah berangkat kejadian di jalan garong dak dijeg ditanya ceng gimana sih jalan mau naon maneh mau duitnya nah kepercaya aing sebagai sia mau duit tanya deh ku saurang ceng sia di mana sih jalan sangaran sia Abdul Qadir mau duit sia nya aya ye cenah di dieu ye udah bebejak itu heran aing mah. Percaya aing. Semua duit. Sebenarnya semua duit 80 dinar gitu kan. Dah, su gede sia 80 dinar. Katilu kali ditanya ngaku keneh bae. Cek eta garong teh teu kaharti aing mah. Nya aya jelema ngaku ditanya ku garong. Coba deuleu. Dibelekeun. Belah mana? Pan aya di dieu nang Makula. Teu ngabohong. Nang Makula cek keneh teh. Iya naon ieu maksudna diteuneun di dieu ieu teh jang bekal naon bekal masantren deuk mana sia masantren deuk ka Baghdad cekeuna teh teh ieu dibekalan ku umat asa di besaya ngelos cek darong kiamat sih heran eta keur cari tahu ngomong urang we bae ka arti pan sia mun dikerenkeun teu ngarti sia mah ya ngomong bahasa urang ayeuna laporan ka kepalana bos aya budak ditanya nerembel bae nerembel kumaha teu aya dingging haling nya nama teh aya nu sumput-sumput ieu kabeh mah ditanya teh pan nyara rumput kabeh ieu mah henteu jujur jasa cek bohongan coba panggil ka dia panggil ka bosna ya, biasa tenang we nya tenang saha sia ngaran Abdul Qadir
Mana jalan bener sih mau duit awak mana duitnya kayak berduit 80 dinar itu menang saya neneknya emak sia kurang nih bisa ngaku baik kos kieu cak emak ge ulah ngabohong cak raja cak bos dah goblok budak leutik teu ngabohong aing mah bohong bae geus kana nasehatan kan ya bener ieu budak cek cenah ku nurut-nuruteun ka indung mau ke Allah ya budak ieu aing mah ieu ngabohong bae ieu umur geus sakieu geus wisan ngabohong keneh bae dagang ngabohong keneh bae segala ngabohong keneh bae tungtungna mah lain kasus itu kas ieu pan ieu ngomong bebat babet ieu ngomong ya ya Allah ya Rabb nah ieu akibat sia ku bisa kasih diamanatan ku emat teu meunang ngabohong tah pangkat sodikin budak keneh harita teh geus bisa nyana naklukeun garong saloba 12 garong langsung cek garong teh aing deuk ngilu bae mah santren jeung aneh dol qadir ye ulah tuh kena masing-masing bae sih teh ingat milu bae jeung mana ka mana deuk pasantren aing milu ya tuh ayo bae pasantren ieu babari cek teu kudu make uang miftah santren tuh pan yayasan kasinggung we tungtung nama ayo atuh berangkat kabeh Masya Allah budak lantaran nurut ka indung hakikat nama ti Allah teu ngabohong geus jadi pangkat sodikin geus bisa dakwah ngadakwahan garong keledegan dari adi wali kabeh 12 bener mantak zaman Kangjeng Nabi ya Rasulullah Muhammad Baduy datang naon kula irsep ngadenge perkembangan Islam nu disiarkeun ku anjeun didakwahkeun ku anjeun tapi karesep kula itu bisa ditinggalkan andai kata karesep kula ieu dimenangkeun kula ada kasus Islam naon karesepan eje ngombe sajeng apa itu ngombe sajeng minum arak abdi meresep jasa dua nomor kaduana zina tilu nomor katiluna judi eta mah geus ka hobi abdi tah lamun teh mah eta nu tilu dimenangkeun di Islam abdi da kasih Islam atuh masalah cek Kanjeng Nabi ayo ke asup Islam asup Islam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah amanat naon geus hiji bae nu tilu mah sabodo cek Kanjeng Nabi tapi la taklid ulah bohong sakitu bae guys oke tenang geus gitu langsung ya aing Islam cek cenah ku Kanjeng ge meunang arak meunang zina meunang judi sapira ulah bohong ya tenang cek gitu nah begitu nya ku babaturanna ditanggap aju dibere minuman ngahulang lamun aing minum aju ditanya ku Kanjeng Nabi sedengkeun ieu kan haram aing mun ditanya sia nginumnya sedengkeun Muhammad mah nyahoan bae kara aing ngabohong sedengkeun ulah ngabohong mau jagieuna mau aing moal nginum aing mah mun bisi kanyahoan ku Muhammad aing ngabohong sedengkeun amanatna la takrib cek ulah ngabohong datang ke hiji tempat deui Masya Allah perek ya Allah ublag zaman ayeuna mah naon ngaranna siapa capetang jasa giliran kos gitu bae capetang Masya Allah karim nah begitu disadiakeun ya meunang ieu cek Muhammad kieu cenah tapi ke aing lamun ditanya jiji aing lamun terang-terangan atuh pan di agama teu meunang aing lamun ngalaksanakeun haju ngabohong pancak Kanjeng Nabi gitu teu meunang ngabohong dan selanjutnya sampai judi ge kitu keneh akhirna dengan kearifan Kanjeng memberikan instruksi la takdzib ulah bohong jadi kabeh beres bohong teh bibit daripada seluruh permaksiatan lamun jelema geus teu bisa geus dininggalkeun ngabohong salamet ka jeung hukuman bohong ieu bahaya bohong
teangan babaturan urang nu tilok kabohong teangan nu tilok kabohong nu mana coba nyau hehe bapak ngebohong ke anak ngebohong ke bapak. Masya Allah bos, ka relasi na ngebohong gitu kene relasi ka bos na ngebohong, anak buah ka bos na ka anak buah na. Pejabat ka anak buah na, anak buah ka luruhurna kabeh nu teu ngabohong. Anak buah ka raja na ngabohong, raja na ka anak buah ngabohong. Ieu mah perkumpulan perbohongan kuari di mana? Di mana kuari anu teu ngabohong itu hayu coba. APBD anu asup kemudian dibahas diumumkeun eta teh sabaraha anu nyesana geus ngabohong keneh bae memeh diketok palu APBD teh kapan suntikan aya guntingan aya sundatan eta geus bohong keneh bae tanggung jawab tah ge bakal di akhirat. Sabodo teh urusannya na kula mah keur ngaji mah. Ngan jelas kos kitu. Nyanyahoanan cenah kiai. Aing nyaho goblok. Ajar nyanyahoanan. Sia ku aing dibedil sia. Emang aing teh nyaho. Tanggung jawab. Hayu sia. Je parangsana. Ieu mah keur carita bohong. Proyek dan lain sebagainya geus teu kudu dicaritakeun sia leuwih capek tangbatan aing ngeunang di sia bohong mana batur urang nu teu ngabohong hayu mana batur urang teu ngabohong termasuk yayasan eta ngabohong bejana deuk kaluhurkeun agama lain deuk neangan duit asli namun kuari jana bisa ngahelak engke di alam mahsyar sia deuleukeun timbanganna lain dek kaluhurkeun agama duit nu matak dipasinikeun eureun eueuh si ieu dipasinikeun sebab eta mah proyek pondok pesantren yayasan teh ieu ribut duit masalahna lamun lillahi taala mah lebutkeun ya pimpinanana direkturna pae bapana pae anakna ribut perebut yayasan pasantren nanti lo kayak diributkan lo saya bisa ngaji mah pagahan ku sia lo ayo aing ngaji ka sia bisa mah lo pasantren makan kos gitu ayo coba sia bocah teh bisa itu bisa minggir atuh sia bukan pasantren begitu yayasan malain eta mah sebuah perusahaan pasantren teh naon teh aing direkturna pokona mah geus diatur ku aing manajemenna berarti kan aing pasantren kan ngaku sia ayo ambil pembohong kan berat aing mah lain deuk ngagorengkeun yayasan sadar bahwa eta teh kos kitu sadar oh ya minimal 73 nya istighfar sapoe lain sodikin deh kos kitu teh ye cenah kieu pugu di lembur kurang mah boga haji sodikin tampiling habak haji sodikin kos kitu haji ku jadi tampiling aing bede geus boloon siapa aing mah keur ngaji datang nampilingan haji sodikin buku tekaru dah iya wa kunu masa di lalagaan dia tapi kurang direnung jaheunya hese saayat pendek ayatna tapi hese kurang dilaksanakeun sing aya anjeun kabeh na sodikin baheula sodikin teh Kanjeng Nabi ngeunaheun baheula sodikin teh sahabat anu opat jelas dina tafsirna baheula sodikin teh loba sahabat nu saya baheula sodikin teh tabiin ambalaya baheula sodikin teh wali wari sodikin mah anu dititah wa kunu ma'as sodikin teh urang teh hayang nalikeun diri jeung para sodikin dititah nalikeun diri dititah melibatkan diri jeung para sodikin anu mana ayo coba wa kunu ma'as sodikin ya Allah ya Rabbi tuh tadi kan jelema arif Kanjeng Nabi cukup la takzib berarti kan ulah bohong Tuan Syekh Abdul Qadir ieu contoh nu geus real bae nu geus biasa ieu mah nu geus biasa Tuan Syekh Abdul Qadir henteu ngabohong geus bisa dakwah budak keneh masyaallah kare kuari diceramahan ku kiai gabual-bual terus bae kunaon teu nurut atuh kiai lagi pembohong ulah sok kasinggung sia
Ieu mah batur heulanan, geus ge termasuk. Bohong. Urang kabeh dia maksudna ya Allah ya Rabbi SST. Sadikin. Nu mantak teu berhasil ge dakwah di dunia lantaran urangna gede bohong gede bul. Lamun teu ngabohong atuh insyaallah Islam ya'lu wa la yu'la. Lamun teu ngabohong. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Asal ulah ngabohong. Kumaha Islam ngabohong. Jadi ulah disalahkan hadis Kangjeng Nabi. Itu cenah hadis Kangjeng Nabi cenah al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Kok cenah ieu melempem bae siana teu ngabohong goblok. Ngalahkeun ka Kangjeng Nabi awas yakeun dirantai sia. Aya teh jelema nu ngomong cenah Islam ya'lu wa la yu'la kan komentar kula sak maca tah. Yang beli jengkol di pasar tah ya koran dibaca ku kula huruf jengkol. Ngahina ieu ka ucapan Kangjeng Nabi. Atuh siapa siana nu ngabohong ongkos dina Al-Qur'an. Salat eta tanha anil fahsya'i wal munkar, ngajagaan fahsya jeung munkar salat eta. Tapi ternyata salat mah salat tapi fahsya jeung munkar mah ambala atuh siana korupsi bae goblok. Ulah nyalahkeun Al-Qur'an, nyalahkeun siana. Jadi mun bener mah salat na cara kiai-kiai nu bener, cara solihin, cara wali, atuh tah sanil fahsya wal munkar. Atuh ieu mah ye. Tuh, ya. Wa kudu ma'as shadiqin. Mana shadiqin? Mana nu bener? Niat, ucap, pagawe. Ya kiai diundang magahan ngaji ku raja, magahan anakna, nulis biasa bae dongeng. Kiai unggal isuk magahan anak raja dihasudan ku kiai deui piring atuh pasentrokna jeung piring deui. Kiai sial sia teh kiai kepake ku raja tungtungna mah kadeuleu bae bangunanana segala rupana. Aing henteu. Padahal mah pinteran aing, tapi kan urusanna lain kos kitu. Urusan kapake jeung teu kapake mah. Nah, gua harus sia. Wah ini sia. Awas. Kajen ku kumaha. Dihasudan. Ku kiai nu teu kapake teh raja. Ulah sok macem-macem da ka kiai eta mah. Ai di dieu mah di kerajaan ngomongna bagus, di luar mah ngagorengkeun. Masa sih? Ya. Itu kan artinya jadi istana bae tuh dihandap geus nyara naon cek raja teh masa sih jelema sok ngomongkeun anak bisa ngaji kan kiai anu ngadidik beneran ikhlas anak jelema muridna bakal palinter kiai mah asal ikhlas mungkin sok harayang jadi ibadah eta tanda bahwa kiai teh ikhlas lamun kiai teh ikhlas engke gadituna teu hayang ibadah tah cirina teh kan kudu anak alhamdulillah da rek ibadah kula ge aing berarti babari ngomong kos gitu mah hayang nyaho isuk gara kiai eta tuan raja isuk kumaha deleukeun tuh isuk panggil ku tuan raja coba ayo bener bae isuk teh isuk da begitu deuk datang ka imah raja deuk ngaji ngagahan anak panggil heula da ku babaturan kadi kunaon deuk magahan ngaji sakit heula kadi dahar di dahar mah ke di dahar geus imat bersyukur kula ieu babaturan jeung ente urang dahar heula di dieu aya tuh demi friend waduh wahara ya ayo lagi demi teman bae daharna kan diberena jengkol peuteui bawang beureung bawang putih nu bau-bau bae gitu ye atuh akhirna ya dahar kan rada kaambeut eta ge dahar teu penting hayangan demi babaturan we demi friend akhirna beres datang ke istana dipanggil ku raja tat gede lantaran nyana tas dahar di babaturanna nah emang ngahaja aya otomatis dahar kan kieu bae tuan raja besi kaambeuk kumaha kamu ditanyaan mah gitu ge bener ge berarti budak ka aing ngahareupna kos kitu wah teu beres sih ustad di kajian kuku gas langsung diberes suratna dia surat ini kalau sudah keterima oleh Algojo di satu tempat maka harap ustad ini harus dipenggal lehernya surat akan kos gitu tad beres makan ngajina beres ya bikin dianukan ayatah
kecamatannya. Dia bikin surat. Insyaallah. Yang nama itu tenang we, pasti hadiah cek deui. Kapanggih tah kudu hasud tadi. Saya geus balik. Geus. Jadi amanat tahun itu raja surat itu. Jangan aing bae cek surat beuh. Masih dia. Atuh ulah aing nu ka amanat teu aing bae. Aing bukan geus tanggung jawab soal surat mah sia makan teu wau ka kecamatan eta mah aing makan wau jasa. Geus teh urusan aing we. Geus atuh ka siapa eta? Geus lah langsung bae ka ditu. Jangan geus heotan we hadiah ya hadiah. Mantep bae. Masyaallah. Dibikeun nya nana istirahat jadinya. Ada geus kieu. Dadagoan keluar duit. Pasti gede sakira teh. Bala dibajak ku algojo teh. Nah, masuk. Kenceng amat segala. Sesuai dengan keputusan raja. Siapa yang membawa surat ini dan telah diterima oleh saya sebagai algojo, maka tidak bisa dihelak lagi dan diimit lagi ayamitan dirinya. Ini harus dipenggal batang lehernya karena melakukan hal-hal yang tidak disetujui oleh raja. Hah? Lain hadiah, lain itu penggalan. Hampura ieu mah nu babaturan teu bisa. Ieu mah nu babaturan ngan kukula tadi teh dipangdata teu bisa. Maneh nu bawa maneh nu kudu dipenggal. Waduh, budak. Asup kos kitu. Langsung dikerek. Kerek penggal, seser. Jadi tadi seser, kemudian si eta kulitna kita diasupan tapas, bawa ke istana. Seser, kabeh, sian, dagingnya piceun, bawa ke istana. Begitu datang ke istana, raja dulu, pan si ieu? Lah, kok begitu teh ieu? Si itu mah kiai anu bener dah tadi anu bener tuh biasanya ngamagahan ngaji deh lipnya berabeja berbaaba ya betul. Raja heran raja ya si anu dibere surat si hirup ya aing mana kabunuh dia kabunuh sia emang kumaha gitu tuan raja dongeng didongengkeun seperti tadi sodikin maka jeung kumaha ge ku Allah ditangtayun. Jelema du bener niatna ucap jeung pagawean wajan teh dek dibunuh moal bisa. Si itu hasud padahal mah kakarak ge anu sakitu doang tetep bae si eta bae nu kena mamalah. Tah ieu urang teh ku ari dititah wa kunu ma'asodikin barengan ku mana sodikin mana sodikin gua. Cenah kiai anu ku duit aing ge katilep punyana. Insyaallah. Ente cenah kiai anu, nah kiai on minta tulung ka aing, nya anak mobilna teu anggeus kreditanana. Mana sodikina gua? Nah, ieu teh dititah ku Gusti Allah ulah tinggalin berjuang baheula teh jeung Kangjeng Nabi khususna. Kabeladieun mah setiap perjuangan ulah tinggalin libatkeun cangredkeun diri urang. Jeung cangredkeun talikeun diri urang ma'asodikin ini ittaqullah sing sieun ka Allah dengan cara ninggalkeun berbagai permaksiatanana usahakeun ku urang maksiat teh tinggalkeun berarti kan urang kudunya hobag-bagan syariatna hiji nomor kaduana cangredkeun talikeun diri urang jeung para sodikin sebab etalah anu bakal ngalempengkeun jalan urang menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Ulah salah deuleu kumaha hate saha ieu teh anu bisa ngalempengkeun ngajak jalan lurus ka Gusti Allah. Tuh ditaros deui sawareh ulama teh sodikin di akhir zaman teh anu mana sodikin teh anu cek ucapan Kangjeng Nabi saur Kangjeng Nabi innalillahi ibadan sanyana Gusti Allah teh ngabogaan hamba anu yagbituhumullahu yaumal qiyamah
dipakai kabita jaga di poe kiamat teh resep amat eta teh resep amat padahal mah waktu di dunia nama cumplang campling saha eta teh jelema anu bener-bener cinta ka Allah min ghairi malin min ghairi amwalin wala nasabin lain harta jeung lain turunan hiji bae cinta Allah jelema anu kadeleuna sangat sederhana cumplang campling tetapi jadi penegar dunia anu manehanana hiji di jero hatena ngan Allah hungkul teu aya hartaan teu aya turunan teu aya kaagungan teu aya nanon hiji be Allah ta eta teh sodikin teangan jelema anu bener-bener komo bagahan ngaji lillah komo atuh jelema bisa ngaji lillah nu eueuh we unsur duniawi dah lamun geus kapagi ku urang kos kitu tuturkeun eta sodikin kunu mas sodikin kuari hese urang babarengan jeung kiai seminggu 2 minggu sebulan 2 bulan haji bae ulah kana endek rencana ya saudara anaon nyeun endek nyeun yayasan hareudang teh di barenganan hareudang selain sodikin teh mah aya deui henteu nyeun yayasan mah alhamdulillah cenah kiai alhamdulillah dibere maji dibere jala lembar ku Allah maju hayang ganti mobil doang ieu leutik teuing ieu R3 hayang R8 hareudang anu dibarengan teh hareudang ya Allah ya Rabbi nuduhkeun can ka arah Allah tetapi pepentahanan geus loba ya Allah ya Rabbi sodikin teh hese tara pun tah penta tara ieu itu dibere batu mangga henteu bae henteu jadi kebenduan nu penting ieu urang bareng ngluhurkeun agama Allah sabisa-bisa urang sakitu tawakunu ma'as shodiqin jangan di akhir zaman dititah ieu hiji ittaqullah sing-sieun ka Allah dengan cara takwa ka Allah tinggalkeun berbagai perbasian urang moal kebal hirup di alam dunia moal kebal jasa tiap minggu anu ngaraji ka dieu teh lamun ditampung mah meureunanan terus bae Fatihah ngan kukula bae di Fatihan geus masing-masing loba teuing tah nu maraot gigi haji kieu idim tah maot oreganan teu katarima kukula teh suratna masyaallah di mana gaok urang bacakeun Fatihah jeung Abah Haji di mudah-mudahan diterima amal ibadahna dihampura sakabeh dosana itu dicangkeun jeung dilegakeun di kuburanana bi barokati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baheula keur di dieu sok di dapur bae bareng jeung Abdul Karim Pesan. Yang nama di dapur bae masak. Mabruk ilmuna loba naon kitu murid alhamdulillah keur di dieuna di dapur bae jadi mau masak bentak okna gede dahar bae meureunnya sia makadinya bae heran ku daya kadana maksudna ya Allah ya Rabbi nah iyalah cekel ku urang pendek ayatna hiji ittaqullah nomor kadua wa kunu ma'as shodiqin jangan penuntun orang bekal jaga di yaumal kiamah engke nyana anu neangan sodikin teh mana batur aing kuari urang bangun lengah engke kadeuleu ku urang naraka kadeuleu jembatan siratal mustaqim kadeuleu jelema sing garu limpangna ka neraka saat etalah para sodikin neangan muhibbin nama geus puguh mursalin geus puguh kanjeng Nabi urang geus puguh khulafaur rasyidin geus puguh aulia Allah ieu sodikin nyana neangan ka dieu kula cenah boga kasan tenang heulang ge alhamdulillah dari ieu baheula di dieu nya sanajan ka neraka babarengan kan urang sok macam-macam dikin sia mah kalau moal salametkeun tenang kan ngeunah urang ya Allah ya Rabbi wawasan jeung pikiran urang ulah duniawi bae tah akhirat ya Allah saat urang engke dihisab loba kasalahan nu mantak dititah ge wa kunu ma'as shodiqin
jelema nu bener imanna, jelema nu bener janjina di dunia wal akhirah bi antal zamusidqon selalu bener bae. Bener eta teh di dunia datang ke akhirat bakal kabawa. Di dunia na deudeuheun jeung nyaeun, di akhirat deudeuheun jeung nyaeun. Moal waka meunang ka sorga para sodikin kecuali nyana titah neangan heula muhibin. Saat eta lah nu dibutuhkeun ku urang. Ieu urang alhamdulillahirabbil alamin masih kene urang mah ieu senang ngadengekeun ayat suci Al-Qur'anul Karim. Seakan-akan kos teu boga kreditan teh gitu. Libat ngeunaheun gitu keur ngaji mah ngeunangan balik bae ka imah. Waduh, Medan lagi Medan. Masyaallah. Tadi batak diplongkeun ulah boga hutang hirup mah ngeunang entas ngaji urang senang ngarokok. Bebe jarang ka pamajikan mama, waduh rasanya kayak jadi raja aja nih bapak. Tidak ada beban hidup eta ngeunaheun ka urang boga pamajikan diuk di sisi aju sarareungit hutang teu boga duit boga 100 juta kan ngeunah. Atuh di mana geus boga beban hutang geus kiamat eta mah geus mulai geus dordar ujianna. Diincar bae kan pamajikan ge boga hutang mah deui untung encan dagang asana mislek ge defisit. Wah kongkorong hiji deui jualkeun kongkorong ge sasaradana mulai geus ka pamajikan ge wae sugan teh rek naon urang ngajual kongkorong eta kan kos kitu bae tah jadi beban hirup teh mata kula aya beban ketika urang beban hirup moal khusus salat. Moal khusus salat kajen kukumaha ge jelema nu boga kreditan teu ceuli datang ka khusus salat bae. Dijamin moal. Heuh teh mah cenah kiai. Leuwih ti kiai 2 kilo ka dituna tetep bae masih keneh. 2 kilo ti kiai ka ditu leuwihna. Tetep bae moal khusus bae. Moal khusus. Namun geus eueuh beban. Seakan-akan duaan hirup jeung Gusti Allah. Aing kahiji Allah kadua Allah nu ngatur aing kicep diatur denge diatur hirup diatur geus mantep tegep takbir dah Allahu akbar aya boga kreditan mah lain anu di tukang geng ngalalang-nalang sama teh si budak takbir kunaon eta asana ieu ke koe ditanya tah salat lah salat beres salat aja sia tadi takbir asana langsa aing mah kunaon can anggeus kreditan tuh bener bae. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shad. Eta mah ulah ditanyakeun maknana lantaran Imam Jalal ge Allahu a'lamu bi muradi bidzalik. Hanya Gusti Allah anu uningaeun kana maksud ku alif lam mim shad. Geus baheula keur urang dongeng alif lam mim dicaritakeun. Panjang dongengna ieu mah geus cukup lah sakitu dipanjang-panjang ge hanya urayan-urayan nu urang teu katepi ka bakos. Paling ke jurusan hikmat aya alif lam mim teh alifna naon lamna naon mimna naon shadna naon. Wah mulai geus tah dihijikeun alif lam mim shad tiupkeun kana leungeun ka dieu ha pake ninju kafir jeger ieu jadi kekuatan tah alif lam mim shad mun ditiupkeun ha tiupkeun ka Obama wah jadi bom lamun teu jadi bom urang nyeri hijikeun alif lam mim shad jeung kaf ya ain shad hamim tah eta teh bakal ngahiji di dieu matak je atuh kiai maka jenteng teu boga jepretan boga eta geus tekan bae kiai mah bos kieu eta asal aya bae nu nakal-nakal mulai dibaca kunyam-kunyam nya hamim 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 ha kaf ya ain shad alif lam mim shad ha ayo sia geura ka dieu ayo pak itu nyerinting sudah teh situ wani ka aing
nyawani mah engke moal. Udah batak lamun geus kasurupan kiai mah atuh geus. Lamun geus kasurupan ayat-ayat atuh geus we pokona mah nyana mah kiai mah asal geus kasurupan ayat bae geus. Tidak mau tahu. Naon sebabna? Di penjara. Penjara dikitukeun dong. Buka penjara. Ye, atuh ayat itu apa itu wahyu Allah. Atuh Kangjeng Nabi ditangkap ku Abu Jahal CS. Kangjeng Nabi dijerok. Ketika Kangjeng Nabi keluar hanya dibacakan satu ayat doang. Masya Allah. Tiupkeun, SKB. Atuh lamun Kangjeng Nabi na kos itu atuh umat lagi sarua. Ye, boro-boro dibacakan make nantana kakarak dibacakan ayat nabi geus haes bari. Can make taneuh geus es. Ye, emang kumaha gitu ayat Al-Qur'an mah. Tuh mantep ayat Qur'an. Bacakeun ku urang, molor. Di luar ge aya nu teu molor ngarokok pan. Seket Al-Qur'an lain lalagagoh kobo di puasa. Kita kudu di puasaan dibaca dibulak-balik nyurupkan ke awak asma-asma Allah teh. Bab pakai lalagaan kan ayat Quran mah bisa pakai lalagaan ketika bebeneran perang geus tidak mau tahu pokoknya mah nu kadeuleu ayat Al-Qur'an Allahna wah ujianana ulah SS dibacakan alif lam mim bae ge alif lam mim hiji bismillahirrahmanirrahim alif lam mim baledogkeun batung wah cegu alif lam mim doang coba ente maca alif lam mim ka batukeun alif lam mim na sekos gitu alif lam mim nalang saing mah enggak ada alif lam mim itu PDT gitu. Nah itu bukan beban mah bismillahirrahmanirrahim alif lam mim cegu percaya yakin mantak cek Kangjeng Nabi lauzada latoro lamun tambah keyakinan hibar sia kajian kukumaha ge tinggal yakin doang atuh urang mah ka Al-Qur'an teu yakin jingana mantak teu yakin lah tuh kuari ge deuk bulan puasa karek diteangan Qur'an aing mana karah neundeuna keur ieu di mana nanya ke anak Qur'an abah di mana tuh abah teh neundeuna di mana heuh ieu pohoan cenah karek diteangan deuk kumaha manjurat teh geus alif lam mim shad Allahu a'lamu bimuradi bidzalik hanya Allah nu uningan kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun min kitab Al-Quranul Karim nu diturunkeun ka Anjeun Muhammad khusus kitab ka Kangjeng tetapi tujuanana umum jang umatna fala yakum fi sadrika harajun ulah aya di dada anjeun karupekan ulah aya di dada anjeun Muhammad kesempitan ulah aya cek urang mah Muhammad ieu kitab Al-Qur'anul Karim bacakeun ka kupar-kupar teh ulah ngarasa sempit hate anjeun teh ulah ngarasa ragu hate anjeun sampaikeun Muhammad kulantaran Kangjeng Nabi teh boga pikiran kieu harita duh ieu Al-Qur'an lamun disampaikeun engke kumaha sedengkeun nyana teh can iman ka Allah can iman ka aing sebagai Rasul Allah kemudian ieu Al-Qur'an disampaikeun geus kanyahoan ku Gusti Allah Muhammad tegur ku Gusti Allah hadza ieu Al-Qur'anul Karim kitab unzila ilaik nu diturunkeun ka anjeun para yakum fi sadrika haraj hate anjeun ulah aya ngarasa rupek saeutik acan ulah aya sak ulah aya ragu tentang Al-Qur'anul Karim dalam menyampaikan ka kafir-kafir kupar-kupar sampaikan pokona mah tujuanana dua hiji nyampaikan ka kufar inzar litunzira bihi dua nyampaikan ka mukminin zikro sebagai tazkirah datang ka kuarieu urang teh geus iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasul iman ka Al-Qur'anul Karim tazkirah dielingan urang mah supaya dijadikan pelajaran ku urang sampaikan ka kafir ketika nyampaikan ka kafir inzar mere
peringatan mere peringatan tentang akhirat sampai ke lamun urangnya denge di luar negeri para ahli thariqah Naksabandi nyampaikan hak di gereja, nyampaikan hak di kuil-kuil, nyampaikan hak di kerumunan orang banyak tengah-tengah kafir sakitu buagana luar biasa. Urang mah di tengah-tengah umat muslimin ge, di tengah-tengah umat muslimin ya urang asal aya bupati pegang gila. Malah mal keras teh urang bupati mesti proposal teu turun. Permasalahan aduh nyangkut di mana boy proposal. Endahan diangkat, tidak ada dua aja bupati kita. Buku korupsi. Buku tuh bener. Diangkat peta kiai nukos kitu bakalna pangheulana di pareuman ilmuna. Waduh, di Inggris mah lamun orang-orang parlemen geus aya nu asup Islam, di Amerika teras atas geus asup Islam, di Jerman geus aya nu asup Islam lantaran para ulama ahli thariqah Qadiriyah Naksabandia terus tanpa pamrih nyala berjuang di mana baik terus kasihan lantaran dititah ku Gusti Allah kitabun unsila ilaik kitab lu diturunkan ke anjeun Muhammad ulah ngarasa ragu ulah ngarasa sempit panayakun fisadrika harajun ulah ngarasa sempit jeung mangmang sampaikan litundiro bihi supaya manahanana ingat jadikan satu peringatan atau dijadikan satu indar pasingsieunan peringatan bagi umat muslimin sebagai zikro pelajaran. Sampaikan. Lain lalagaan di luar negeri mah dahsyat jasa. Geus puguh di Irak perang fisik, geus puguh di Syria perang fisik, di Mesir sarua bae. Tetapi ulama meresap. Nuka Amerika, nuka Inggris, nuka Perancis terus dakwah. Ya Allah ya Rabbi. Hanya beritana bae ka urang diekspos. Lantaran sumber beritana dijual. Konde iyalah jadi orang kewalahan tuh nyaho hanya ya sababaraha gerintil lah anu tembus ke orang Masya Allah tetapi kan kemanfaatan luar biasa lain lalagaan dakwah teh terus lamun memang mampu sakumaha tadi aya nu ngutus dakwah teh henteu sembarangan lamun Syekh Kamil lamun Syekh Jamil berangkat ka ditu aya nu ngutus imanu ngutus teh guruna langsung wa imma geus aya petunjuk ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamun Sayyid Maliki baheula hilir mudik ka Indonesia kuari putra Sayyid Maliki nu aya di Mekah kula datang ka ditu ketika diundang ka dieu nyana cuma senyum ketika diundang nyana cuma senyum ternyata nyana dongeng sebelum saya ada izin dari Kangjeng Nabi saya tidak akan ke Indonesia per detik ieu encan aya izin ti Kangjeng Nabi nyana hayangeun jasa ka Indonesia lantaran di Indonesia teh loba jasa anu kaditu kan ka Mekah anu ziarah ka Sayyid Maliki nya ada nyawan tetapi karena nyana encan aya izin ti Kangjeng Nabi encan turun ka Indonesia batur mah kararitu tah lelempangan teh kudu aya izin ti guru atawa izin ti Kangjeng Nabi langsung pan aya ente mah baho geus solunang solonong bae kamana tak kamana nah teu sembarangan ahli thariqah mah ketika berangkat aya izin sebab aya nu mandu nyana aya guruna Masya Allah ketika guruna geus maot nyana langsung berhubungan jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang lamun ngomong kos kitu besi pajar leuleuwih teuing seperti eta lelempangan teh teu sambarangan Masya Allah karim nah motivasilah dua hiji litundiro supaya memberikan indar untuk orang-orang kafir ingetan kafir teh besi salah mangeranannya na kunaon mangeran teh tritinggal kunaon mangeran teh ka batu kunaon ka kayu kunaon ka makhluk kejabatan dunia pangeran mah hiji alladzi khalaqas samawati wal Quran turun jang indar seperti eta. Nomor kedua wazikrul mukminin besi mukminin kebablasan ke mukminin teh ye lantaran ngarasa geus iman ka Allah ka Rasul jeung ka kitab akhir nama sakadar iman doang teu nelusuri kumaha jerona iman teh teu nyahonya na korupsi terus bae maling terus bae maling jeung korupsi bae eta keneh ai maling bahasa lembur ai korupsi bahasa luhur eta keneh
Nah ieu teh terkontrol supaya kakontrol bacakeun Al-Qur'anul Karim untuk wazikra lil mu'minin tazkirah memberikan pelajaran itibar tazkirah untuk orang-orang mukmin golahum bejakeun Muhammad sampaikan Muhammad kepada kufar khususnya umumna kepada mukminin ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya tutulakan ku aranjeun kabeh ma unzila Al-Qur'anul Karim kitab nu diturunkeun ka aranjeun yakni Al-Qur'anul Karim mir rabbikum ti pangeran ajeun tuturkeun Al-Qur'an wala tattabi'u min duni ulah nuturkeun salian Allah yakni ulah nuturkeun salian agama nu diridhoan ku Allah ulah dijadikan salian Allah nu teu nyekelan agama Allah dijadikan aulia sebagai kekasih sebagai pemimpin-pemimpin tuti'unahum anu anjeun nurut ke pemimpin di bawah maksiat ulah hiji tuturkeun ma unzila ilaikum Al-Qur'anul Karim cak Quran haram cak Quran halal cak Quran sulah cak Quran makruh cak Quran belang matak naon sih salila hirup relakeun awak urang percaya penuh sadar penuh ke Al-Qur'anul Karim moal bakal kapanggih jeung nu bogana tinggal disadarkeun aing geus nuturkeun Al-Qur'anul Karim kumaha cak Quran teh haram pahit teh kajeun halal kajeun teuing pahit teh geus ku baca Quran lantaran paeh kapanggih jeung Allah sanajan urang teu perang paeh mah paeh bae sanajan perang ai teu paeh mah teu paeh bae komonya perangnya paeh biasa kasieun geus ai Al-Qur'anul Karim dideulekeun ku Gusti Allah ja urang mah wayang berangkat sia kade sia nu dideuleu ikhtiar urangna sadar atau teu sadar ketika urang sadar mantep cak Allah meninggal geus ya teh paeh deuk dikasorgakeun kan mantep jasa ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum eta ajakan titaan tuturkeun Al-Qur'anul Karim awas wala tattabi'u min dunihi awliya ulah nuturkeun aranjeun kabeh salian Allah yakni ulah nuturkeun ka jelema-jelema nu teu nyekel agama Allah teu nyekel Al-Qur'anul Karim dijadikan sebagai pemimpin-pemimpin lu anjeun nuturkeun nurut di maksiat dina maksiat si hade ente ulah nuturkeun seorang pemimpin anu ngajakan maksiat teu nyekel agama Allah teu nyekel hukum Al-Qur'anul Karim ketika urang dihadapkan ke permasalahan di Indonesia dibaca kurang ayat Quran ieu urang geus nol besar wala tattabi'u la nuturkeun min duni salian Allah yakni salian Allah teh dijadikan aulia sebagai pemimpin tuti'unahum anu maneh narurut kadinya ulah lantaran deuk dibawa maksiat sedangkan di Indonesia mah geus lain make hukum Al-Qur'an duanana tokoh maksiat kabeh lantaran teu nyekel Al-Qur'anul Karim paling ku urang atuh ayeuna mah disurtillah ieu teu nyekel duanana parahan mana tinggal kitu doang leuwih parah nu mana teu nyekelna ieu lamun parah duanana ulah milih geus kajeun aing mah milu sabodo sia bae geus lamun memang kudu milih ieu nyekel tah henteu ka Quran ieu nyekel tah henteu ka Quran henteu duanana parahan mana teu nyekelna antara ieu jeung ieu geus kitu bae urang mah dihandapna lantaran perpolitikan di urang mah kabeh kitu-kitu keneh nah tinggal diminimalisasikan ku urang oh rada deres nu ieu rada deres doang jadi dia ulah sok nuturkeun jelema pemimpin anu teu nyekelan hukum-hukum Al-Qur'anul Karim cilaka ente golilem ma tadzakkarun saeutik pisan ente inget ka Gusti Allah Subhanahu wa taala saeutik pisan ente kapituturan jeung kahuhulukan sing hade awas deuleu akibat-akibat dari negara-negara anu henteu nuturkeun ka Al-Qur'anul Karim mubahawa negara-negara anu henteu nuturkeun kana kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala daerah negara nu teu nuturkeun kitab beuleuh yo dicaritakeun cek Gusti Allah wa kam min qaryatin ahlaknaha ieu wah bakal carita negara-negara nu bakal dirusak coba Yordan tah Mesir tah Irak tah Iran tah apakah negara mana ieu bakal dicaritakeun akibat henteu nuturkeun kana aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala lamun di negara batur dirusak tuh
ngomong Indonesia ya leutik jasa sama Indonesia mah alah gunung hiji bae ge dibitukeun beak cak Gusti Allah ku aing sia atawa disunamikeun ku aing sia mata awas teruturkeun ka Al-Qur'anul Karim beul negara-negara baheula bakal diberitakeun wa kam min qaryatin wallahu alam bissawab.